Upacara Tirta Pusaka Tandang Makalangan. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di Deden Channel ya. Kali ini saya sedang berada di situ Cibubuhan untuk meliput acara pagelaran budaya Nyawang Bulan. Pagelaran budaya Nyawang Bulan ini merupakan salah satu bagian dari acara soft launching Desa Wisata Ciberem. Nah teman-teman, sekarang sedang berlangsung Karesmen Nyawang Bulan di Langit Cibubuhan. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Sampurasun, amit ampunnya para agungna kawujud Gusti Nu Maha Suci. Jembarna kapal luluhur sabuder awun, ka Ibu Agung Karama Agung, ka Ibu anu teu mukurang, Karama anu teu munggaran. Beresna ka Ibu Rama Jancukan lantaran urang gumlar di pawenangan nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapuratina ngampi sarina parasa pangasih ti Ibu Pertiwi. Bumi ageng, bumi alit, silokading pusaka diri, pamika mangungsa nusa rasa nusa saji titi suwaris nusa jati geus jadi uga nunatra dina waruga gumulu jadi sumsum jadi balung jadi pagar pangawasa sumujud kanu Maha Agung sumanggah kanu Maha Kawasa. Dijajah ku Raja Pamuna ngarah mapah dina lampah nutumanina diruat ku sasajen sangkan saajen saaji sapangarti jadi budi parangi anu tata titi surti turnas titi geus sadiangking daya pangawasa Gusti dina sari rasa jati tisim kuring nyanggakeun sekal panggiring catur paguyuban kabuyutan kapara pepayun lantara oge kapara tutunggul anu ngadep dina batu nunggal pun sampun
Baiklah teman-teman, demikian video saya kali ini. Sampai jumpa.